gerak luar daripada gerak Allah. Allah teh al-muharrik wal musakin. Ngan kurang tugas dengan lempeng supaya menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Anu dimui nu di partai KBG aya hikmahan. Lamun kiai-kiai dimui, kiai di partai, kiai di organisasi, henteu kumaha jadina di Indonesia secara zahir. Nah, kajeun aya hikmahna KBG ngan jangka Allah mah lempengkeun saeutik. Lempengkeun saya saling menghargai. Masa ieu mah keur ngabahas ngaji. Geus keur ngaji mah kumaha keur dibahas tasawuf atuh kudu jelas. Tasawuf mah ieu salah, itu salah, keur tasawuf ngaranna. Sufi berarti kan ieu teh keur bener-bener ngabersihan qalbu. Ulah aya kitu awaik di jero qalbu. Geus aya awaik kiai salah kabeh, pamarentah salah kabeh. Orang di diajina keur tasawuf. Ketika lu diajina tafsir ieu kos kieu patali jeung kitu per kalimah dibayanan ku urang atuh digicelekeun. Patali jeung hukum mengkena atuh ieu kalimat teh kalimat naon engke ngabijilkeun hukumna naon. Atau kumaha nu dibahasna ieu keur carita bayan ku ari batu bunyan nama bimana iman. Nah lamun bunyan bimana iman takwana teu kudu dirobah atuh berarti kan bangsa maknawi sebab iman jeung takwa maknawian. Tapi lamun asasa jeung bunyana bangsa hisi nu jelas mah Gusti Allah teh horenganan keur ngagambarkeun iman jeung takwa nu bangsa maknawi digambarkeun ku bangunan masjid anu bangsa hisi supaya kaharti horenganan iman mah bangsa maknawi takwa mah bangsa maknawi hese di deuleuna sebab eta mah karasa ku masing-masingna jelema nu aya imanan jelema nu aya takwaan moal kadeuleukan ku urang sebab eta mah ilmuna ilmu batin maknawi rasa masing-masing paling kadeuleu teh efek tina takwa efek tina iman eta mah kan aya salah engke kadang-kadang efek mah lamun lain ahli batin deui. Tapi kan masih lah bangsa hisi. Tapi Allah ngagambarkeun iman jeung takwa nu bangsa maknawi digambarkeun kana masjid anu bangsa hisi. Ya Allah ya Rabbi. Encan karti keneh cenah kiai. Atuh aing gitu. Tuh keur sadita mah hese ngaji teh. Ya kari. Kuari urusan lah eta mah urusan mukminin ngabangun masjid Kuba. Ayana kafirin jeung munafikin ngabangun masjid Diror. Lamun ieu masalahna masalah ngabangun asasa bunyanau ngabangun masjid Diror kadeuleu bangsa hisi. Tapi nu ngabangunanna teh ieu adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dibahasakeunana ku Gusti Allah abe kaharti atas bangunanana syafajurupin harin. Syafajurupin harin teh lamun bahasa zahirna mah eta teh tebing, eta teh dina jurang anu deuk ambruk. Tapi lain eta masa si aya ngabangun masjid Diror mah teu dibangun di jurang anu ambruk. Tuh kan teu kaharti. Masjid Diror teh dibangun di lahan anu sakitu hebatna. Strategi sebab pas dihuk ka dieu ke Mekah, ka dieu ke Madinah, ka dieu ke Suriah. Eta teh kan strategi luar biasa. Jangka dieu petani jang supaya ngerangkum ngerikuk masyarakat. Tapi di dia dijelaskan man asasa bunyanahu ala syafa jurupin di luhureun pinggir jurang anu ambruk jahite. Tapi kan bisa kos kitu tina Qur'an kos kieu horenganan kakafiran kamunafikan dolal ngaranna eta teh sarua jeung syafa jurupin harin berarti atuh bajad sudihad dolal bisa fajurupin harin geus kadituna engke istiarah tasrihiyah hakikiyah ngaranna tuh kan malah geus sesan tentang ka asar ya ngaji ngaranna eta ngaji eta ngalempeng-lempengeun masyaallah lamun teu dipikir make ilmu bayan lain lalagan hese ngalempengkeun supaya lurus ieu teh kalimah ieu teh akur jeung ieu kan asasa bunyanahu ala sapa da
masjid teh itu masjid diror teh dibangun di tanah anu strategi tapi geuninganna cek Allah ala sapa jurupin harim dina jurang pinggir jurang anu ambruk hampir ambruk dengdek berarti kieu tah setik deui ge boro-boro kena banjir rangkas ieu mah kena cai ki isim bage ngaguli aya teh arti ya masjid diror di tempat anu hebat berarti nu ngabangun desa nu ngabangun teh kafir ai kafir teh sasar dolal berarti nah ieu teh berarti dolal jeung kufar kakafiran disarupakeun kana syafaat jurupin harin majaz deui bae tah jadi kubatu kesimpulanana wallahu a'lam kieu takriri yakinkeun takriri perhatikeun takriri yakinkeun aku ku anjeun jelema nu ngabangun masjid Kuba nu ngabanguna jelema mukmin jelema ngabangun nu iman ka Allah jeung Rasulna dibentukeun masjid Kuba di atas pondasi-pondasi anu layak jang sebuah bangunan masjid nulir teu beda jeung takwa masya Allah karim eta teh khairun hebat bagus dibandingkeun jeung kafir anu ngebangun masjid anu dibangun aku kafir nu dianggap bangunan kafir eta adalah seolah-olah bangunan di luhur tebing di luhur jurang anu hampir ngaguling tak ku bahasa kitu berarti kan berat be di hate urang teh tasawur kagambar ku urang berarti masjid Kuba mah matinun kuat rasihun lancep hebat berarti sebab dibangun di atas pondasi-pondasi anu kokoh wa itu dina sesuai jeung arsitekna arsitekna kan kajian lah arsitekna berarti ieu masjid Kuba teh sebuah bangunan anu dibangun zahirna ieu adalah di atas pondasi-pondasi anu kokoh anu kuat sesuai jeung aturan-aturanana timbul di jero hate urang gagah kuat hebat berarti mual kudu ngaguling jol we masjid diror dibangun ku kafir ieu teh sebuah bangunan anu ngabangunna ya kafir seakan-akan ieu teh dibangun masjid teh di kitu tebing di jurang anu hampir gaguring timbul we pikiran urang ya tabatu mati mal kabel ge ajur tah iyalah dua tak dibelem ku Kangjeng Nabi nitah sahabat dipake pelbak jang bangke teudeun dirinya bener bae artina mah horenganan jelema mukmin anu imanna kokoh pohara luar biasa anu disertai dengan takwa ka Allah sieun ka Allah boga harapan ridho Allah eta telir sebagai bangunan anu kokoh sesuai jeung pondasina lamun aya kiai sieun ka Allah mun aya pejabat sieun ka Allah pedagang iman sieun ka Allah petani iman sieun ka Allah berarti boga kasieun jeung hayang ridho Allah lir teu beda jeung bangunan masjid anu sesuai jeung pondasina gagah kokoh persis kos masjid Kuba bae hebat berarti breh bae jaheueuh kan hese tangamanaan kos kitu dibandingkeun jeung masjid diror dibangun teh tamaku kafir jadi berarti kafir mah teu boga kakuatan di jerona teh sieun nya mah aya banjir sieun aya angin sieun aya wabah sieun aya sagala rupa ge sieun sebab nya ada diciptakeun ku Allah tapi teu ngimankeun ka Allah kita ngimankeun ka utusan Allah Kangjeng Nabi Muhammad malah nyaci maki ka Kangjeng Nabi Muhammad atuh eueuh nanaonan dina qalbuna pinuh kadolalan pinuh kasasaran geus jelema kafir anu pinuh kadolalan pinuh kasasaran lir teh beda jeung masjid Kuba kekuatan nanaon teu meunang manggih gering teu meunang manggih kurang teu meunang manggih saeutik haju bae stres kuari sabaraha juta jelema di Cina nu stres jutaan nu stres lain ribu deui lain nu gering diberitakeun cuma 2.500 sampai 3.000 nu stres ka jutaan stres sebab bawa iman
iman kafir mah seperti eta. Kristen geus sarua bae kafir, Yahudi kafir. Nah eta teh teu boga kakuatan. Kafir rek Kristen rek Yahudi rek komunis anu teu iman ka Allah, teu iman ka Kanjeng Rasulullah, eta teh lir teu beda jeung bangunan Masjid Diror teu boga kakuatan beng pelehe. Oh jahe kita nu mantak tinggal ragap dada urang aing teh jadi naon ku ari kiai. Hari aing jadi kiai na ieu dibangun kana ala taqwa waridani minallah apa lain terserah sia. Tuh kan? Ih, sakieu mah taqwa, ai taqwa teh naon? Imtithalul awamir wa tinabun nawahi. Ai mobil sia nu paranti dakwah. Eta teh masjid geus beres tah encan. Berarti kan teh taqwa. Ieu meng peleh deui bae. Siak wari jadi naon lurah, siak wari jadi naon camat, siak wari jadi naon bupati, siak wari jadi naon gubernur, siak wari jadi naon menteri, siak wari jadi naon jadi presiden. Ieu bangunan iman teh ala taqwa minallah wa ridwan apa teu? Lamun dibangun imanna di luhureun takwa jeung ridwan minallah khairun hebat berarti apapun yang terjadi dihadapi kunyana. Naon bae soal-soal kemanusiaan emang nyana urusan anak. Urusan kesehatan nyana nu boga urusan kesosialan nyana nu boga urusan dan lain-lain sebagainya etalah di negara urusanana kan urusan kos kitu ayalah sub-sub-sub-sublah dihadapi segala rupa ge lain korupsi kan aya dana sosial untuk bencana aya bencana teh korupsi di Amerika teh mah di urang mah eta herese ngomong cenah tapi gue lagi tapi sore tuh kos gitu tuh kan ente jadi naon jadi pedagang iman ka Allah iman berarti kan iya sebuah bunyan anu lir teu beda jeung bunyan iman lir beda jeung bunyan nah ieu bangunan teh bisa kuat teh imanna lamun pondasina taqwa waridwan. Lamun ente jadi petani kemudian di atas bangunan petani iman ke Allah dibangun di atas taqwa waridwani minallah hebat jadi petani. Ente jadi pedagang dibangun imanna di atas taqwa waridwani minallah khair. Pokoknya bang geus yakinkeun we tah hamzahna teh hamzah li takrir henteu kudu dipertanyakeun bagusanana teh kudu teu khairun aman henteu kudu. Geus takrir eta bahasa hungkul. Ya Allah ya Rabb ente jadi naon kuari jadi negarawan naon atuh statusna menteri iman ka sa ka Allah lamun ente jadi menteri iman ka Allah sebuah bangunan berarti dibangun ala taqwa minallah wa ridwan minhu khairun hebat ente jadi menteri tuh tinggal kuari mah urang deuleu bae ka lapangan neuleuh kahirupan pedagang anu iman ka Allah jeung Rasulullah eta teh kan lir teu beda jeung sebuah bangunan pondasina eta pedagang teh ala taqwa atawa ala ta'asi maksiat tinggal di deuleu bae ku urang lobana tararaku apa maksiat sih lo ngomong sia pedagang di urang lobana taqwa apa maksiat sekaligus rencep jaya pedagang lagi di dia takwa apa maksiat tuh kan 100% maksiat nggak keluar sih petani kuari ya dah set berangda para petani baheula mah segala anu nyeser galengan datang kaletik bahasa leumpang segala eta tanduran diliekan ku tetangga goblok teh coba atuh bibit di palingan eta baheula eta aju ka dia tengah zakat ya Allah ya Rabbi dan lain-lain sebagainya. Nah petani di urang ieu pondasina takwa apa maksiat masih bari pemerintah di urang teh kan haji saleh haji mukmin haji marduk ngaranna geus solihin kabeh. Nah jara di anu nah ieu kuari nya iman ka Allah pondasina eta takwa apa maksiat bode amat sia ka jawabna orang nyanan jadi pemerintah na goblok
atuh aing kitu ngaguli bangunan lantaran lain di atas takwa waridwani minallah atuh ngaguling teh saeutik kiai nu ngaguling kiai nu kamari madi segani haris batik pohara jasa dipenta ku urang petua-petuahna jeung nasehat-nasehatna kuari mah kiai liwat kieu teh ditaja kos kadal liwat lantaran naon ieu ta pondasina lain takwa minallah waridwani ya karim masyaallah inggis baheula alhamdulillah cenah kiai kunaon ulah magangan ngaji aya meureun bangsa 100 200 mah ajo kuari mah henteu kunaon emang wallahu alam henteu sebab-sebab jatuh aya nanaon ieu pondok nang di mana ieu mah nang ti bupati cenah teh nanaon goblok sia eta racun eta ih baheula ieu bilang ti bupati make proposal make ngongel gitu eta racun kecuali dibere butlak ieu ti bapak geja jelema engke mah eureun jadi bupatina ieu mah asli ti bapak lain ti pamarentah masalah tah lamun ti pamarentah geus racun kadege ku cilisia nu mantap yayasan jelema teh daek ngaji ka yayasan dengan sarakola doang racun gede sarakola mah atuh loba ribuan eta emang arahna kana dunia ngaji mah mana guru yayasan anu ngabagahan ngaji didarengekeun tonggengan bisa non racun yayasan mah maju lah emang tama tuh aya manajemen atau manajemen duniawi masalah kan kula mah kerja di tapi masalah terus kan ulah haju di conopon gitu henteu ieu terus engke karasana mah geus pae masalah ya tah ieu ke dongeng ieu tah kan keur akur tah i Quran kan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin ieu kan Quran ti Gusti Allah lain main-main kan berarti yakinkeun ku maneh tetepkeun di jero hate catat ulah datang ka kaluar eta hamdah takrir eta ngaranna tetepkeun di jero hate ulah datang ka gimbir deui udah datang ka saliwang deui catat yakin sayakin-yakinna jelema anu ngabangun iman di atas takwa dek jadi naon bae lir teu beda jeung bangunan Masjid Kuba kokoh kuat hebat enggak sakit jelema nu ngabangun anu bangunan imana pilu ku kakafiran munafik lir teu beda jeung masjid Tiror anu dibangun di atas jurang anu neuk hancur roboh teu kuat berarti nah ente kuari jadi naon apakah bangunan Masjid Kuba apakah masjid Tiror tinggal kembali ke diri masing-masing ente bangunan Kuba hebat berarti takwa jeung ridwan ente bangunan Tiror siapa jurupin har rusakan ieu teh lain sakadar rusak orenganan panlaharabi fila di jahannam masyaallah jelema nu ngabangun imanna teh pinuku kakafiran jeung kanipakan kamunafikan anu lir teu beda jeung sebuah bangunan masjid Tiror anu dibangun tina jurang dina pinggir anu hampir ngaguling usuk panharabihi masjidna musruk ngaguling gogor hancur beserta jeung anu ngabangunna kamana finari jahannam neraka jahanam pan diceritakeun masjid ka dina neraka jahanam atuh masjid mah dibangun sanggeus dibangun dihancurkeun beres eueuh tapi kan kelanjutanna nari jahanam korenganan kanipakan jeung kakafiran ieulah kahesean mukjizat dicaritakeun ieu teh ku Imam Suyuti hesena mukjizat Al-Qur'an teh kalamullah anu kaditu da al-mu'jiz nu diganjar dibacana sesuai jeung aturanana kumaha kadar kayakinanana jeung nyaho kana maknana
ganjaran bakal jatuh ka jelema sesuai jeung pangartian-pangartianana anu al-mu'jiz. Ijazah ya sebab lawan ngelempengkeun bahasana nyinonimkeunana terus ngayakinkeunana. Hese cek Imam Suyuti, cek Imam Ibnu Hajar, jeung cek Imam Jalaluddin ieu lain lalagan ieu hese ngaranna mukjizat mun teu hese lain mukjizat. Ieu ge sakadar nyaritakeun kitu be, ongkoh nyaritakeun bangunan tapi kadieuna nari jahanam. Berarti kan iman, ai iman urusanna manawi, ari bangunan mah urusanna hisik dilempeng-lempengkeun nang manehna. Urang sakadar nyampekeun ge bisa sakit masih keneh. Mun dibongkar leuwih jero deui, masih tahap kedua. Tina istikok-istikokna anu engke bakal jadi bayan tingkat kedua. Ngan sakieu ge urang geus teu ngarti. Sakieu ge geus teu ngarti. Komo lamun ditambahan deui. Nyanana ge nyaritakeun, Imam Syafi'i nyarita kabeh nyaritakeun. Ieu hese ceuk teh lain mukjizat lamun teh hese mah. Nyahona kalamullah anu al-ba'id, anu hajararauh, anu al-mu'jiz. Ieu. Sebab naon? Lain lalaga ada tidak hisi jadi kana maknawi. Ujung-ujungna mah horenganan nyaritakeun urusan bangunan iman urang manawi. Bangunlah iman di atas takwa waridwanin. Bakal kokoh jeung kuat urang, bakal kapanggih ke jeung Allah atas bangunan iman urang. Jasad urang nama mawat dikubur, tapi roh urang nama menghadap Allah. Nu dibawa amal-amal nun nyangkutna dina iman ala taqwa waridwani minallah. Lamun urang imanna teh kafir naudzubillah min dzalik, munafik naudzubillah min dzalik, atawa kurang keyakinan kayak gitu. Ilah masjid diror anu bakal ambrukna teh lain sakadar ambruk jadi mah urusan lain bangunan, horeng bangunan iman, kepercayaan, keyakinan ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah lamun ambruk panhal bihi fi nari jahannam. Tapi ulah kaget Allah Maha Kawasa. Sata'atan kafir merajalela anu gua beneran Islam bakal jaya heula. Di mana-mana berbicara Islam, di mana-mana berbicara Islam, engke jadi satu suara bakal nyak deui Islam teh. Ayeuna bae Amerika kewalahan, Soviet kewalahan. Dua di negara di dunia teh, siji Amerika atas nama Kristen, dua Soviet atas nama komunis, nu katiluna Islam atas nama Mekah. Nah, tilu we. Di dunia teh perseteruan teh terus-terusan tilu. Urang geus nyaho ayeuna Palestina hancur-hancuran, Amerika lah, Yahudi. Hiji kadinya. Terus Uzbekistan hancur ku komunis. Termasuk di urang hampir asup komunis tapi ditangtayungan ku Gusti Allah. Kristen asup masih ditangtayungan. Kamari di Beleman di Cina buat di Baleman jelema di Rohingya dan sebagainya. Tapi tunggu tanggal mainna kuari sabaraha ribu nu konyet. Corona ngamuk. Masya Allah. Walaupun berbagai komentar, ialah virus corona asli, hina hewan-hewan. Di sisi lain anu mengomentari, ieu mah lain virus. Sebab senjata pemusnah bocor. Jangan hantem mukminin muslimin negara-negara Islam bocor ti heula bunuh diri. Terserah urang mah sekedar ngadengekeun komentar-komentar padahal setahun sebelumnya telah terketahui. Sebulan sebelum bocor besar-besaran Prabowo geus ngabejaan. Deuk kumaha deui? Prabowo geus ngabejaan, hati-hati. Ya, mentak dipermasalahkeun pulau tunanetra. Itu sia cicing bae goblok.
Masya Allah bermain kabeh. Kuari berita nu ka urang mah nu pae hanya 500 sekian. Anu masih kena geter-geter 2.500, padahal lain sakitu asli nama ribu juta bisa janggakeun sadaya-daya. Sebab kula kan nyarita di Cina ya seorang waliullah anu urut pembisnis besar, kenalnya naga Habib Lutfi, kenal ke para ulama-ulama sedunia. Mun orang datang ka dinya nyana geus dari mana? Di Indonesia, kenal sama anu, kenal sama nyana nyaho. Padahal teu pernah ka mana-mana. Ketika terjadi pembakaran di Ugur. Bakaran aing ngileuk ka sia-sia nyaho henteu. Bodoh sia. Aing enggak nyaho emang bodoh bae sia mah. Tah dibeleman ya sukeun kapan kalian sahanu tengri hate bangsa sadunia, bangsa muslimin muslimat beragama Islam ngerian tuh kabeh ge henteu berdaya kan ente makan teu nyaho ketika KTT kamari di mana KTT kamari ayo kata jauh aja nama ya Allah ya Rabb dipimpin ku Malaysia berarti di mana Kuala Lumpur. Tuh, ya. Pembahasan pertama penganiayaan muslim Cina. Itu dibahas. Ada apa sih di balik tidak pembahasan? Maka 50 sekian negara anu hadir cuma 20 negara. Sebab materina di makalah tersebut geus terketahui yang akan dibahas ini. Wow, berarti iya urusannya kemanusiaan luar daripada agama. Tak hadir Pakistan tidak hadir, yang tidak hadir ya Yaman tidak hadir, kemudian atau nama Iran tidak hadir, yang termasuk Indonesia tidak hadir. Dah hadir. Jadi forum tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi sebab kurang daripada 50%. Bantut gimana? Lo dibahas Yaman, lo dibahas Suriah. Itu makan urusan Amerika. Tapi ketika pembahasan tentang penganiayaan muslim di Cina, di Rohingya, mana Rohingya sih? Mana? Tuh kan? Siapa nyawa dengan keetek doang? Ya urusan nah untuk apa kita membela orang-orang yang titik dan kenapa dia tidak dibela dan kenapa tidak pernah ada jawaban. Sedangkan secara kemanusiaan orang jelema, tapi lamun dibawa ke arah agama jelema teu wau ke Allah emang jelema. Nah karena tidak akan dibahas kurang memenuhi. Nah hebat mah dia. Tapi karena tidak memenuhi forum, aing mana ngaji. Nggak, selanan segitu be. Nah, iya urusan ada langsung azab di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iya carita baheula. Carita tentang kitu Masjid Kuba jeung Masjid Diro. Bahasana babari ngeunaheun tapi hese. Kumaha sih cenah kitu? Eta hese gerage. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufil har. Aya dua pembangunan hiji man asasa bunyanahu ala taqwa, nomor kedua man asasa bunyanahu ala syafa jurufin. Kan diawali ku hamzah mah istifham mananya ai nanya mah kudu nucannya ho nu ditanyakeunana ai ieu mah geus nyaho, lamun geus nyaho berarti istifhamna mengkol jadi takriri ceuk ahli ma'ani tinggal ngaheukeun doang.
urang kuari nyaho bahwa sarwiti geulis jasa di Cikupa teh aya ngaran sarwiti geulis jasa orang pasar waharata dah urang kan geus nyaho sarwiti geulis tenar di mana-mana haji urang ngobrol sarwiti mah geulis kan nanya tapi geus nyaho atau kan aing nanya mah aya sarwiti geulis tah henteu tah kitu kuduna ieu mah kalain sarwiti geulis kan oh pan tinggal ngaheukeun doang tuh kan tuh eta nyaho ka pendi nyaho jore kan tuh tinggal ngaheukeun doang jadi takriri ngaranna nu kos kitu teh tah takriri ngaheukeun doang tuh kan kurang lamun geus nyaho lain nanya tapi bentuk pertanyaan takriri cek ahli ma'an amzana mengkol nah kuari urang nanyakeun ari 10 jeung hiji jeung 5 gedean 10 kan atuh nyahoun budak leutik ge nyahoun kajian kumaha ai bola buleud kan ih semen kos kitu ditanyakeun tuh eta takriri tuh jadi urang selalu pertanyaan nanyakeun bupati nanyakeun gubernur asli apa takririna dideuleu ku urang tina sia kalam ieu ge bangunan masjid nu hiji masjid Kuba nu hiji masjid Dirot geus nyaho ieu mah pembangunan teh pembangunan jelema mukmin ieu mah pembangunan teh pembangunan jelema kafir atuh geus nyaho geus dijelaskeun tadi berarti kan nu hiji bagus nu hiji jorek dipertanyakeun nu bagus leuwih mana atuh lain nanyakeun nu geus takriri atuh bagusan Kuba lah tinggal takriri namun tak Hamzahna medakeun kana takriri gaji Hamzah bagi angel Hamzah doang eta sakitu ge ku make Sunda bae teu make Arabna mah aku lagi poho puguh nah ya geus hiji nomor kedua man asapana geus dibahas man asasa jelema anu ngabangun pondasi bunyanahu kana bangunanna akur tah ngeunaheun tapi kabelah dieuna luhureun pondasi ala taqwa masa sih nyieun masjid pondasina taqwa teu kaharti kajian kuku ge moal kaharti cek ali ngaji heuy ieu ngabangun naon masjid aja ieu pondasina mana ieu taqwa atuh lain takwa ngabangun masjid mah batu kali itu jadi berarti kan ieu bangunan masjid ieu pondasi teh kudu batu kali maka beusi dicor geus bangunan naik ka luhur kan akur ari ieu mah bangunanana masjid tapi ari pondasina takwa teu kaharti tuh ngaji tangarana geus ngaji panjana kitu kiai teh kaharti ari bangunan mah bangsa hisi kasat kadeuleu ku urang kacekel ku urang kapandang ku urang ari takwa mah bangsa maani teu kaharti atuh masa ngabangun masjid anu hisi kadeuleu karagap dibangun tina pondasi bangsa manawi atuh paji indin cek urang Bogor mah bangunan jeung pondasi teh paji indin bangunan ka mana pondasi ka mana atuh bangsa hisi kudu hisi kabeh bangsa manawi kabeh ari ieu mah bangunan masjid kan jelas masjid Kuba hisi tapi ari pondasina bangsa manawi takwa datang ka kiamat mal kaharti bareng ditelek-telek jaheuh nya ge makana tah ngaji hese teh kos kitu urang aya ngariung mangariung ju datang telah datang Kiai Haji Fudoli al-alim al-alama buringkak irung jadi gede kan diiringi oleh Kiai Haji Supendi mungkin kikian sakumaha kupu-kupu de kiber hebat biasa torojol cau Ambon gede apel terus anggur jeruk ulah nu hasem cenah Kiai Haji Pendi mah tilok nu amis eta cai masyaallah cai tiis cai panas kopi segala apa mangga buya naik ada geus kieu diuka geus lain sila deh dibuyakeun kan mangga Kiai Fudali mangga pas anu nanyakeun ieu teh akur cerita Kiai antara asasa bunyana sareng takwa ari asasa bunyana huma ieu mah urusan hisi ngabangun asli tapi pondasina takwa ieu kumaha
dukanya Cau Amon teu kadeuleu Cau Amon geus teu kadeuleu pertanyaanna luhur tah urang aing ngariung mah asa jadi kiai tapi pas anu nanya masalah aduh sulit tah jadi kiai mah kuduna di imah di luar aya nu nanya masalah dah coba kiai gampang tamu di dieu nanyana di lu rame atuh di sepi ke nyala masalah teu sopan sia padahal teu bisa digos urang ya keur carita hese mah ngaji ngelobkeun kalimah jeung kalimah ai kiai mah bari saya carita nu lain kiai bae kau di Sukabumi Cianjur Garut Tasik Carago ngaji ieu mah urang bae ieu mah nu barodo ieu mah jeung nu barodo nah gerage asasa ngabangun pondasi bundiana kana bangunanana di luhureun pondasi takwa teu kaharti sebab nu mantak teu kaharti ari bundian mah bangunan hiji kadeuleu ari takwa mah maknawi masa si nu hiji diteundeun dina maknawi teu kaharti hiji tah pertanyaan hese nomor kaduana amman assasa bulyanahu ala syafa jurufin har sarua bae ye ngabangun kana bangunan luhureun pondasi syafa jurufin har ye sami bae majaz kan bedana ari syafajurufin harma ieu majazna majaz isyarat tasrihah hakikiyah tapi lamun bunyanahu ala taqwa mah majazna istiarah makniyah beda mentak dingaranan majaz lantaran ngagunakeun kalimah lain dina paranti maknana majazhum kalimatun ustumilat fi ghairi aslin lahu qad wudiat nu mantak eta teh ngabutuhkeun kana korena jeung alaqah nu mantak disebut makniyah nu mantak disebut isyarah lantaran alaqana musyabah nu mantak disebut isyarahna makniyah lantaran ditutur musyabahna dipicen musyabah behna nu kitu ngaranna istiarah makniyah tuh kan jadi ngeunah urang jaeu nya naon puyeng ja tuh itu ngaji bae ngaji bagaimana itu ngaji mah jahe Masya Allah haju kaharti bae kan ngaji geus satuku ari mah urang lempengkeun apakah jelema nu ngabangun bangunan ala takwa takwana di dieu kan pondasi aya pondasi makan berarti lantaran bunyanna bangsa hisi geus satuku ari pondasina ge kudu hisi atuh takwana bae bimana qaidul bina mah aturan-aturan anggaran-anggaran ngabangun berarti make batu kali make besi cor disebut qaidul bina atuh tinggal dilunsur kena subhat taqwa biqaidil bina bijami sikofikulin atau sabat fikulin zukiral musyabah wa taqwa hudifal musyabah wa qaidul bina wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazihi wa huwal bunyan wal bunyan takhil ala sabilil isyarati tasyiyati ala sabilil isyarati makdi toh wal asas tarsyih ngaranna untuk menguatkan kana bunyan selesai tah hayang datang kadinya ngaji moal mahi 10 tahun ngaji hayang datang kadinya moal mahi 10 tahun 20 tahun ge si ieu mah moal si ieu mah datang ka paeh moal geus kaukur otakna dah sakitu 1 senti setengah ese ngaji mah kumaha gitu ieu keur carita ngaji beulanan error ieu budak ieu keur carita ngaji hese na ngaji nu mantak haju ulama ngabahas tenang terang nyaho nyan aturan-aturanana encan make mantek kitu tadi bilagah-bilagahna jadi kan ngeunaheun ya kaceklok mana teh di mana ya kaceklok mana teh di mana oh nu mentak kaju Muhammadiyah anti usolli
Muhammadiyah anti kunut, Muhammadiyah ngabahas hadis nah di mana ya cek-cekna bongkar urang kanyahoan ke kok make jeung ulah tahlilan sagala di mana sih ieu takna oh di dieu perselisihan oh masalah ieu mah keur carita perselisihan tuh nyana-nyana urang-urang ngan kurang jero ngajina namun ngajina jero moal aya Wahabi eta di Mekah mantap ka Wahabi eta mah kan unsur politis aju digiclekeun ku Yahudi supaya deuk nyeuwekeun syiar-syiar agama hancur kabeh ulah ka kuburan ulah salat di luhur kuburan emang ulah di urang ngan hukum-hukumna beda nya nambah datang ka lamun aya masjid aya kuburanan teu beunang salat ongkos anti speaker di masjid aya speaker daripada salat di aya masjid aya speakeran mending ulah salat nanaonna nanaon mana kitabna maksudna bongkarna mangga-mangga bae tapi teh mah urang hargai jeung hormati pendapat-pendapat nyana ngan dicoba bongkar make alat da geus aya disadiakeun di pondok pesantren 12 alat aya gaji aya aya palu pahat jeung saja aya kabeh di pondok pesantren angel ge lain cara sakola make kelas saja jelema sakola sanawiyah 3 sanawiyah lain aliyah lain si horeng gogoblogan misalnya ya Allah berjanji tengah atau dibalikkan SMP lain SMA lain si horeng aliyah Allah atirillahu maqabr eta lalagaan budak santri dak kuari kieu sanawiyah naon kurikulumna ayo anu handap Alia, anu ya, atuh moal bisa maca kitab, datang ke asli, genep tahun misalnya, moal, sakadar kikituan doang, tapi hargai sekedar pendidikan mahaya. Kuliah, jurusan naon ya, anu, nu di bahasa naon, anu, ya, jadi ku kiai mah kaukur, mahasiswa moal bisa naon atau ke situ, tapi ngaji coba di pondok pesantren, seberapa tahun ya, 15 tahun. Amil diaji, gurunya diaji, mantek diaji, dharmakut diaji, samsiah diaji, boh, kudu jubat diaji, kabeh, jamu jawa diaji, bisa, ente. Sarua orang, cuman diaraji, hargai tapi urang keur carita hesen lah. Dan ngalempengkeun kos kitu kan eta teh kudu dideleusia kalamna ieu teu akur asasa bunyanahu jeung takwa. Nah, kuari kieu atuh oper deui. Wah ngoperna lamun tadi takwa bimana qaidul bina ngaji tangaran aya urang. Nah, ngora deui jadi asana ngaji teh ngora deui. Ieu pabagawean budak sebenarnya mah. Pabagawean budak kos kieu mah ngaji teh okos nasri fa'alu nasaru eta keur leutik keneh nu make nama kiai. Atau rumah nama kiai itu bisa nasri patuh macam kitab kumaha. Nah, kuari oper lamun tadi takwa bimana qaidul bina atau kuari mah antepkeun bae takwa nabi makna takwa. Berarti ieu teh maknawi bunyanna bae atuh kuari mah urang oper lain bunyan sakadar bunyan tapi iman atuh mah enggak. Nah, lamun iman bangsa maknawi, takwa bangsa maknawi atuh bunyanna bae bimana iman. Masyaallah tang ngaji. Tah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali nu kos kitu mah geus asa ngaji. Deuk ngabongkar permasalahan teh encan di lapad-lapadna apa lapad kos apa lapad am. Kemudian am teh ieu teh bisa ditaksis apa henteu, ditaksis sakunaon, saha panteun naksisna. Tah deuk ngabahas teh. Masyaallah karim. Mantak lain leutik-leutik. Mantak ulama greget beta ka Muhammadiyah. Greget teh apa itu Syafi'i? Ngomongnya sangeunahna bae sacablakna sunu. Sapei gitu. Ulama orang biasa. Diuk sia di dieu. Diuk ulah jeung sapei itu, jeung sapei tetangga aing teh heulangan sia. Siap. Eta ngomong sacablakna sunu cek jelema kumaha meureun. Henteu jahoeun ulama zahiran wa batinan teh nyahoeun. Matak lamun jelema ngan sakadar ngaji zahir bae ribut, tapi lamun tek batin moal. Sebab naon kabeh ge horeng nang Allah pinter urang hargai pinterna setengah pinter urang hargai setengah bodoh hargai sakitu lain teu hayangeun mun nyana ge pinter moal aya ribut
Kiai jeung kiai ribut urusanana dunia zahir, tapi lamun geus kana batin moal aya ribut. Sebab naon saling menghargai. Paling dilempengkeun Ibu Doli nyana ahlina di panggung atuh mangga benang Allah. Hiji gerak di luar Allah atau mangga bae ngan sing rada lempeng bae pud gitu paling paling kayak gitu doang. Haji Pendi atau ayah nyana bisa memaca kutu berbani bae mah atuh mangga bae ulah sok ngomongkeun batur ai mantas mamaca teh diberkatan ulah sok ngomongkeun geus bae rada dilempengkeun teh tinggal di kitu-kitu doang atuh hargai kabeh ja eueuh hiji gerak luar daripada gerak Allah. Allah teh al-muharrik wal musakin. Ngan kurang tugas ngalalempeng supaya menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu dimui nu di partai kabeh ge aya hikmahan. Lamun eueuh kiai-kiai dimui, eueuh kiai di partai, eueuh kiai di organisasi, henteu kumaha jadina di Indonesia secara zahir. Nah, kajeun aya hikmahna kabeh ge ngan jangka Allah mah lempengkeun saeutik. Lempengkeun saya saling menghargai. Masa ieu mah keur ngabahas ngaji. Geus keur ngaji mah kumaha keur dibahas tasawuf atuh kudu jelas. Tasawuf mah ieu salah, itu salah, keur tasawuf ngaranna. Sufi berarti kan ieu teh keur bener-bener ngabersihan qalbu. Ulah aya kitu awaik di jero qalbu. Geus aya awaik kiai salah kabeh, pamarentah salah kabeh. Oh, orang di diajina keur tasawuf. Ketika lu diajina tafsir ya kos kieu patali jeung kitu perkalimah dibayanan ku urang atuh digicelekeun patali jeung hukum mengkena atuh ieu kalimat teh kalimat naon engke ngabijilkeun hukumna naon atuh kumaha nu dibahasna ieu keur carita bayan ku ari batu bunyan namanya di mana iman. Nah, lamun bunyan di mana iman takwana teu kudu dirobah. Atuh berarti kan bangsa manawi sebab iman jeung takwa maknawian. Tapi lamun asasa jeung bunyana bangsa hisi. Nu jelas mah Gusti Allah teh horenganan keur ngagambarkeun iman jeung takwa nu bangsa manawi digambarkeun ku bangunan masjid anu bangsa hisi. Supaya kaharti horenganan iman mah bangsa manawi takwa mah bangsa manawi hese di deuleuuna sebab eta mah karasa ku masing-masingna jelema nu aya imanan jelema nu aya takwaan moal kadeuleukan ku urang sebab eta mah ilmuna ilmu batin maknawi rasa masing-masing paling kadeuleu teh efek tina takwa efek tina iman eta mah kan aya salah ke kadang-kadang efek mah lamun lain ahli batin deui. Tapi kan masih lah bangsa hisi. Tapi Allah ngagambarkeun iman jeung takwa nu bangsa maknawi digambarkeun kana masjid anu bangsa hisi. Ya Allah ya Rabbi. Encan karti keneh cenah kiai. Atuh aing gitu. Tuh kan sanita bae hese ngaji teh. Ya kari. Kuari urusan lah eta mah urusan mukminin ngabangun masjid Kuba. Ayana kafirin jeung munafikin ngabangun masjid Diror. Lamun ieu masalah ngabangun asasa bunyanau ngabangun masjid Diror kadeuleu bangsa hisi. Tapi nu ngabangunan teh ieu adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dibahasakeunana ku Gusti Allah abe kaharti atas bangunanana syafajurupin harin. Syafajurupin harin teh lamun bahasa zahirna mah eta teh tebing, eta teh dina jurang anu deuk ambruk. Tapi lain eta masa si aya ngabangun masjid Jabati Diror mah teu dibangun di jurang anu ambruk. Tuh kan teu kaharti. Masjid Diror teh dibangun di lahan anu sakitu hebatna. Strategi sebab pas dihuk ka dieu ke Mekah, ka dieu ke Madinah, ka dieu ke Suriah. Eta teh kan strategi luar biasa. Jangka dieu petani jang supaya ngerangkum ngerekrut masyarakat. Tapi di dia dijelaskeun man asasa bunyanahu ala syafa jurupin di luhureun pinggir jurang anu ambruk jahite. Tapi kan bisa kos kitu tina Qur'an kos kieu horenganan
kakafiran kamunafikan dolal ngaranna eta teh sarua jeung syafajurupin harin berarti atuh bajad sudihad dolal bisyafajurupin harin geus kadituna engke istiarah tasrihiyah hakikiyah ngaranna tuh kan malah geus tentang ka asar ya. Iya ngaji kan? Eta ngaji, eta ngelempeng-lempengin, masya Allah. Lamun teu dipikir make ilmu bayan, lain lalagan. Hesek, ngelempengkeun supaya lurus ieu teh kalibah ieu teh akur jeung ieu. Kan asasa bunyanahu ala sapaju da. Masjid teh ieu teh masjid diror teh dibangun di tanah anu strategi. Tapi geuninganna dicek Allah ala sapajurupin harin. Dina jurang, pinggir jurang anu ambruk, hampir ambruk. Dengdek berarti kieu tah setik deui ge boro-boro kena banjir rangkas ieu mah kena cai ki isim bage ngaguli ieu teh garti jaman di tempat anu hebat berarti nu ngabangun desa nu ngabangun teh kafir ai kafir teh sasar dolal berarti nah ieu teh berarti dolal jeung kufar kakafiran disarupakeun kana syafajurupin harin majaz deui bae jadi kubatu kesimpulan anak wallahu a'lam kieu takriri yakinkeun takriri perhatikeun takriri yakinkeun aku ku anjeun jelema nu ngabangun masjid Kuba nu ngabangunna jelema mukmin jelema ngabangun nu iman ka Allah jeung Rasulna dibentukeun masjid Kuba di atas pondasi-pondasi anu layak jang sebuah bangunan masjid nulir teu beda jeung takwa masya Allah karim eta teh khairun hebat bagus dibandingkeun jeung kafir anu ngebangun masjid anu dibangun aku kafir nu dianggap bangunan kafir eta adalah seolah-olah bangunan di luhur tebing di luhur jurang anu hampir ngaguling tak ku bahasa kitu berarti kan berat be di hate urang teh tasawur kagambar ku urang berarti masjid Kuba mah matin kuat rasihun mancep hebat berarti sebab dibangun di atas pondasi-pondasi anu kokoh qawaidul bina sesuai jeung arsitekna arsitekna kan kajeng lah arsitekna berarti ieu masjid Kuba teh sebuah bangunan anu dibangun zahirna ieu adalah di atas pondasi-pondasi anu kokoh anu kuat sesuai jeung aturan-aturanana timbul di jero hate urang gagah kuat hebat berarti mual kudu ngaguli jol masjid diror dibangun ku kafir ieu teh sebuah bangunan anu ngabangunna ya kafir seakan-akan ieu teh dibangun masjid teh di kitu tebing di jurang anu hampir gaguring timbul pikiran orang ya tamatu mati mal kabel ge ajur tah iyalah dua tak dibelem ku Kangjeng Nabi nitah sahabat dipake pelbak jang bangke teudeun dirinya bener bae artina mah horenganan jelema mukmin anu imanna kokoh pohara luar biasa anu disertai dengan takwa ka Allah sieun ka Allah boga harapan ridho Allah eta telir sebagai bangunan anu kokoh sesuai jeung pondasina lamun aya kiai sieun ka Allah mun aya pejabat sieun ka Allah pedagang iman sieun ka Allah petani iman sieun ka Allah berarti boga kasieun jeung hayang ridho Allah lir teu beda jeung bangunan masjid anu sesuai jeung pondasina gagah kokoh persis kos masjid Kuba bae hebat berarti breh bae jaheueuh kan hese tangamanaan kos kitu dibandingkeun jeung masjid diror dibangunna teh sama ku kafir jadi berarti kafir mah teu boga kakuatan di jerona teh sieun nya mah aya banjir sieun aya angin sieun
aya wabasieun aya sagala rupa gesieun sebabnya ada diciptakeun ku Allah tapi teu ngimankeun ka Allah kita ngimankeun ka utusan Allah Kangjeng Nabi Muhammad malah nyaci maki ka Kangjeng Nabi Muhammad atuh eueuh nanaonan dina qalbuna pinuh kadolalan pinuh kasasaran geus jelema-jelema kafir anu pinuh kadolalan pinuh kasasaran lir teh beda jeung Masjid Kuba eueuh kakuatan nanaon teu meunang manggih gering teu meunang manggih kurang teu meunang manggih saeutik haju bae stres kuari sabaraha juta jelema di Cina nu stres jutaan nu stres lain ribu deui lain nu gering diberitakeun cuma 2.500 sampai 3.000 nu stres ka jutaan stres sebab eueuh iman kan bisa kafir mah seperti eta Kristen geus sarua bae kafir Yahudi kafir nah eta teh teu boga kakuatan kafir rek Kristen rek Yahudi rek komunis anu teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Rasulullah eta teh lir teu beda jeung bangunan Masjid Diror teu boga kakuatan beng pelehe jahe ja kita nu mantak tinggal ragap dada urang aing teh jadi naon ku ari kiai hari aing jadi kiai na ieu dibangun kana ala taqwa waridani minallah apa lain terserah sia tuh kan sakieu mah taqwa ai taqwa teh naon imtithalul awamir wa tinabun nawahi ai mobil sia nu paranti dakwah eta teh masjid geus beres tah encan berarti kan teu taqwa ieu mah peleh deui siap kuari jadi naon lurah, siap kuari jadi naon camat, siap kuari jadi naon bupati, siap kuari jadi naon gubernur, siap kuari jadi naon menteri, siap kuari jadi naon jadi presiden. Ieu bangunan iman teh ala taqwa minallah wa ridwan apa teu? Lamun dibangun imanna di luhureun takwa jeung ridwan minallah khairun hebat berarti apapun yang terjadi dihadapi ku nyana. Naon bae soal-soal kemanusiaan emangnya urusan anak. Urusan kesehatan nyana nu boga urusan kesosialan nyana nu boga urusan dan lain-lain sebagainya etalah di negara urusanana kan urusan kos kitu ayalah sub-subna dihadapi segala rupa ge lain korupsi kan aya dana sosial untuk bencana aya bencana teh korupsi di Amerika mah di urang mah eta herese ngomong cenah tapi gue lagi tapi sore terus gitu tuh kan ente jadi naon jadi pedagang iman ka Allah iman berarti kan iya sebuah bunyan anu lir teu beda jeung bunyan iman lir beda jeung bunyan nah ieu bangunan teh bisa kuat teh imanna lamun pondasina taqwa waridwan lamun ente jadi petani kemudian di atas bangunan petani iman ke Allah dibangun di atas taqwa waridwani minallah hebat dari petani ente jadi pedagang dibangun imanat di atas taqwa waridwani minallah khair pokoknya bang geus yakinkeun we tah hamzah teh hamzah li takrif henteu kudu dipertanyakeun bagusanana teh kudu teu khairun aman henteu kudu geus takrir eta bahasa hungkul ya Allah ya Rabb ente jadi naon kuari jadi negarawan naon atuh statusna menteri iman ka sa ka Allah lamun ente jadi menteri iman ka Allah sebuah bangunan berarti dibangun ala taqwa minallah wa ridwan minhu khairun hebat ente jadi menteri tuh tinggal kuari mah urang deuleu bae ka lapangan neuleuh kahirupan pedagang anu iman ka Allah jeung Rasulullah eta teh kan lir teu beda jeung sebuah bangunan pondasina eta pedagang teh ala taqwa atawa ala ta'asi maksiat tinggal di deuleu bae ku urang lobana tararaku apa maksiat sih lo ngomong sia pedagang di orang lobana takwa apa maksiat sekaligus rencep jaya pedagang lagi di dia takwa apa maksiat tuh kan 100% maksiat nggak keluar sih petani kuari
petani kuarieuh dah set berang dalam para petani baheula mah segala anu nyeser galengan datang ka leutik bahasa leumpang segala eta tanduran diliekan ku tatanggana goblok teh coba atuh bibit dipalingan eta baheula eta aju ka dia tengah zakat ya Allah ya Rabbi dan lain-lain sebagainya. Nah petani-petani di urang ieu pondasina takwa apa maksiat masih bari pemerintah di urang teh kan haji saleh haji mukmin haji marzuk ngaranna geus solihin kabeh. Nah jara di anu nah ieu kuarinya iman ka Allah pondasina eta takwa apa maksiat bode amat sia jawabna orang nyanan jadi pemerintah na goblok atuh aing kitu ngaguli bangunan lantaran lain di atas takwa waridwani minallah atuh ngaguling teh saeutik kiai nu ngaguling kiai nu kamari madi segani haris batik pohara jasa dipenta ku urang petuah-petuahna jeung nasehat-nasehatna kuari mah kiai liwat kieu teh ditaja kos kadal liwat lantaran naon ieu ta pondasina lain takwa minallah waridwani ya karim masyaallah inggis bae alhamdulillah cenah kiai kunaon ulah magang ngaji aya meureun bangsa 100-200 mah ajo kuari mah henteu kunaon emang wallahu alam henteu sebab-sebab jati ayana naon ieu pondok nang di mana ieu nang di bupati cenah teh naon goblok sia eta racun eta ih baheula ieu bilang di bupati maka proposal make ngongel gitu eta racun kecuali dibere butlak ti bapak ge jelema engke mah eureun jadi bupatina ieu mah asli ti bapak lain ti pamarentah masalah tah lamun ti pamarentah geus racun kadege ku cilisia nu mantap yayasan jelema teh daek ngaji ka yayasan dengan sarakola doang racun gede sarakola mah atuh loba ribuan eta emang arahna kana dunia ngaji mah mana guru yayasan anu ngabagahan ngaji didarengekeun tonggengan bisa non racun yayasan mah maju lah emang tama tuh aya manajemen atau manajemen duniawi masalah kan kula mah kerja di tapi masalah terus kan ulah aju di cenepon gitu henteu ieu terus engke karasana mah geus pae masalah ya tah ieu kedogeng ieu tah kan keur akur tah di Quran kan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin ya kan Quran ti Gusti Allah lain main-main kan berarti yakinkeun kumaneh tetapkeun di jero hate catat ulah datang ka kaluar tah hamdah takrir tah ngaranna tetapkeun di jero hate ulah datang ka gimbir deui udah datang ka saliwang deui catat yakin sayakin-yakinna jelema anu ngabangun iman di atas takwa dek jadi naon bae lir teu beda jeung bangunan Masjid Kuba kokoh kuat hebat enggak sakit jelema anu ngabangun anu bangunan imana pilu ku kakafiran munafik lir teu beda jeung Masjid Diror anu dibangun di atas jurang anu neuk hancur roboh teu kuat berarti nah ente kuari jadi naon apakah bangunan Masjid Kuba apakah Masjid Diror tinggal kembali ke diri masing-masing ente bangunan Kuba hebat berarti takwa jeung ridwan ente bangunan Diror siapa jurupin har rusakan ieu teh lain sakadar rusak Horenganan panlahar bihi fila di jahannam. Masya Allah. Jelema nu ngabangun imanna teh pinuku kakafiran jeung kanipakan kamunafikan anu lir teu beda jeung sebuah bangunan masjid-masjid di luar anu dibangun tina jurang dina pinggir anu hampir ngaguling usuk panhar bihi masjidna musrum
ngaguling gogor hancur beserta jin anu ngabangun kamana finari jahannam neraka jahanam pan diceritakeun masjid ka dina neraka jahanam atuh masjid mah dibangun sanggeus dibangun dihancurkeun beres eueuh tapi kan kelanjutanan nari jahanam korenganan kanipakan jeung kakafiran ialah kahesean mukjizat dicaritakeun ieu teh ku Imam Suyuti hesena mukjizat Al-Qur'an teh kalamullah anu kaditu da al-mu'jiz nu diganjar dibacana sesuai jeung aturanana kumaha kadar kayakinanana jeung nyaho kana maknana ganjaran bakal jatuh ka jelema sesuai jeung pangartian-pangartianana anu al-mu'jiz ijazah ya sebab lawan ngalempengkeun bahasana nyinonimkeunana terus ngayakinkeunana hese cek Imam Suyuti cek Imam Ibnu Hajar jeung cek Imam Jalaluddin ieu lain lalagan ieu hese ngaranna mukjizat mun teh hese lain mukjizat ieu ge sakadar nyaritakeun kitu be ongkoh nyaritakeun bangunan tapi kadieuna nari jahanam berarti kan iman ai iman urusanna manawi ari bangunan mah urusanna hisi dilempeng-lempengkeun nang manehna urang sakadar nyampaikan ge bisa sakit masih keneh mun dibongkar leuwih jero deui masih tahap kedua tina istikokna anu engke bakal jadi bayan tingkat kedua ngan sakieu ge urang geus teu ngarti sakieu ge geus teu ngarti komo lamun ditambahan deui nyanana ge nyaritakeun Imam Syafi'i nyarita kabeh nyaritakeun ieu hese cek teh lain mukjizat lamun teh hese mah nyahona kalamullah anu al-ba'id anu hajararau anu al-mu'jiz ieu sebab naon lain lalaga ada tidak hisi jadi kana maknawi ujung-ujungna mah horenganan nyaritakeun urusan bangunan iman urang manawi bangunlah iman di atas takwa waridwanin bakal kokoh jeung kuat urang bakal kapanggih ke jeung Allah atas bangunan iman urang jasad urang nama mawat dikubur tapi roh urang nama menghadap Allah nu dibawa amal-amal nun nyangkutna dina iman ala taqwa waridwanin minallah lamun urang iman teh kafir naudzubillah min dzalik munafik naudzubillah min dzalik atawa kurang keyakinan ilah masjid diror anu bakal ambrukna teh lain sakadar ambruk jadi mah urusan lain bangunan horeng bangunan iman kepercayaan keyakinan ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah lamun ambruk panhal bihi fi nari jahannam ka jurang jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin nu mantak ieu dijelaskeun ku Imam Jalal teh ieu teh cenah khairu tamtsilin lil bina panghebat-hebat da contoh kana sebuah bangunan nu ieu alati ditakwa bima yaulileh istifana litakri jeung sajabana sakumaha tadi nu awal contoh kana masjid kuba nu kokoh nu kadua contoh masjid diror anu lembek anu hancur iman ge sarua bae wallahu Gusti Allah teh la yahdi moal nudukeun jeung teu nudukeun al qaumaz zalimin ka kaum nu zalim kabeh urang mah alhamdulillahirabbil alamin di samping urang geus iman ka Allah jeung Kangjeng Rasulullah kuari urang aya sieun besi salah boga rasa sieun besi salah ge eta teh geus termasuk kana min jumlati penghuni sorga sieun aing besi salah sakitu ge geus aya ta teh calon sorga calon aing sieun besi salah calon ta teh mun cara kembang maka karak bret eta ieu nah muka beneran moal ieu kembang ieu seungit henteu ieu ieu bakal nah ieu teh urang aing sieun besi salah geus aya ta teh geus diawean ku bidadari pepen sini cek bidadari teh praknyanana kapan saya ke sekarang aja horeng kunti anak masyaallah sugan teh bidadari
masih kena nyambung la yazalu bunyanum wallahu a'lam.